Bismillahirrahmanirrahim. Panawasibu maka ari amil nawasib asyaratun etaya 10 wahia sareng ari nu 10 an etaan walan sareng lan wa idan sareng idan wa kai sareng kai walamu kai sareng lam kai walamu juhudi sareng lam juhud wa hatta sareng hatta wal jawabu bil fa'i sareng jawabku pa wal wawu sareng wawu wa au sareng au amil nu nganasobkeun kana fiil aya 10 nyaeta an. Misalna tadribu pake an tad riba, lan tad riba, idzan tad riba, kai tad riba, tadribuna likaila tadribu, walamu juhud sami sareng lam jodoge. Wa jawazimu sareng ari anu ngajazemkeun sama niata asyara eta aya 18 waya sareng ari nu 18 lam eta lam walamma sareng lamma wa alam sareng alam wa alamma sareng alamma walamul amri sareng lam amar wa du'ai sareng lam du'a wala fin nahyi sareng la nahyi wa du'ai sareng la du'a wa in sareng in wa ma sareng ma wa man sareng man wa mahma sareng mahma wa izma sareng izma wa ayun sareng ayun wa mata sareng mata wa ayyana sareng ayyana wa aina sareng aina wa anna sareng anna wa haitsuma sareng haitsuma wa kaipama sareng kaipama wa idzan sareng idzan fisyi'ri dina syair khossatan kalawan khusus. Tayyamil jawazim amil jawazima sadayana aya 18 sama niata asyar aya 18 wahia sareng anu 18 teh nyaeta lam, walamma, wa alam.
wa lamma wa lamul amri wa du'ai wala pin nahi wa du'ai wa in wa ma. Misalnya contoh alam nasroh ayat alam yazidu lam yazid lama laman diadakan biasanya masuk hentenya tapi acan nya kitu di lama. Lamun wa alama biasana naha acan naha henteu gitunya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro asalna taro pakai alam taro. Nah anjeun teu ningali. Nya kitu di wa alam malamul amri wa du'ai. Ieu mah lam amar jeung lam doa. Jadi ayana dina doa di mana urang atanapi dina kalimat aya kalimat doa tapi nganggo lam tanya. Misalna wae liung fiqdu sa'atin ayun fiqu paneta fil mudhari. Ta biasana nu ngagunakeun mamar mah lamun miwarang orang ketiganya. Orang ketiga. Lam amar. Lam pikeun marentah. Nya kitu deui la nahi. La nahi. Misalna nya wala tajid zalimina illa khasara. Sareng teu nambahan la tajid zalimina. Jeung teu nambahan ka jalma-jalma nu darolim kajaba karugian. Nya kitu deui la dina doa. Jadi la ai tadi malam amar kan liung fiq. Ai mala la takhop asana takhopu. La takhop la nahi la pikeun ngalarangnya. Nya kitu di man wa mahma izma ayun mata ayana aina wa anna haisuma wa kaifama. May yakum akum ma'ahu. May yakum asana yakumu. Jadi may yakum. May yakum akum ma'ahu. Sing saha nu nangtung maka kaula ge bakal nangtung sarta manehna. Wallahu a'lam bishawab.